terasna Tabligul Islamiyah muka 4 yang insya Allah akan disampaikan ku Kiai Fathur Rahman. Waktu dan tempat Cimande Nganatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja wal 'umrata fi umri marratan wahidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutimmal hajja wal umrata lillah. Faqad qala Allah ta'ala وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له إلا الجنة. Quran wal hadis sadaqallahu ma wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja kali puji hayu urang sangkakeun ka zat ilahi rabbi anu mana parantos masihan ribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman sinareng Islam, nikmat sehat jasmani sinareng rohani. Salawat mi wa salamna pamugia tetap tercurah limpah kehariban kaduka alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantul kafara keluargina, kafara sahabat-sahabatna, baik sahabat Ansarin maupun sahabat Muhajirin, umumna urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan mungkin di yaumil kiamah urang sadayana singkang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus lagu pengasuh pondok pesantren Nurul Falah anu kusim abdi dihormati, anu parantos nampi kamuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Pamudah-mudahan sing ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Ditambih-tambih milik rezekina, putra-putrina sing dijadikan putra-putri anu soleh tur soleha, amin. Supados biasa neraskeun perjuangan anu ngajanten ibu ramana, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Tahila anu Gusti Abdi dihormati para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, wabil khusus Bapak Lurah, ayah Bapak Lurah ayah. Ayo orang doakan Bapak Lurah sing ngajadikeun lurah na anu adil, anu amanah, supaya tiasa nyontoh daripada kepemerintahan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sadayana anu nampak hadir di ieu tempat. Ayo urang ngadoa sasarangan mudah-mudahan kempelna urang dina ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran dihampura dosa urang sadayana. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kempelna urang di dieu dalam acara walimatus syafar. Bapak Sahai, Bapak Udin sekeluargi yang ajak Bapak Udin ya sarang istrinya Ibu Khadijah anu mana moal lila deui bade ngajadi tamu Allah nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji katana suci Mekah. Ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima. Anu mana ibadah haji eta lain perkara anu gampang. Ibadah haji eta termasuk perkara anu sulit. Sulit dina naonna kahiji dina dana atau nabi biaya. Anu kadua nasib. Oh, lamun teu nasib mah moal sanajan boga duit miliaran. Loba jelema kaya tapi teu can kanasibkeun jadi tamu Allah moal. Rata-rata jelema kaya eta sanajan loba duit nage sok jarang ngalaksanakeun ibadah haji. Teu kacara jelema anu serba kecukupan. Niatna anu gede. Jadi Bapak Udin sareng Ibu Khadijah ieu kudu sujud syukur. Geus kanasibkeun tiasa ziarah ka tanah suci, ziarah ka maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha jeung Nabi Allah Ibrahim وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Nabi Allah Ibrahim manggil ke umat-umatna, ka jelema-jelema muslim wal muslimat. Cenah Nabi Ibrahim manggilna aya ngagilir ka belah kaler, ka belah kidul, ka belah barat, ka belah wetan. Dipanggil dina waktu urang keur di waktu zaman roh urang, lamun urang nyelukna hiji
eta urang pasti ngalaman munggah haji sekali. Lamun urang nyelukna dua kali, lamun urang nyelukna 5 pasti 5 kali. Jadi Bapak Udin ieu kudu sujud syukur. Geus meunang nasib. Nu ngaran ibadah haji ieu saluajeng leuleuh perjalanan lepay nek maot. Aduh. Nagelempang urang dicengcerikan. Coba belum tentu orang jalan-jalan ke Jepang, ke mana mau sampai tadi dicerikan. Tapi lamun orang nyabrang ke tanah suci Makkah pasti incuk anak eta karumpul. Aduh tas. Perjalanan ibadah hajatan ibarat perjalanan orang repai. Ayo orang doakan ya Bapak Udin, mudah-mudahan mangkat nasi aya dina keselamatan sampaikan kadongkapna deui ka bumina sing aya dina kasalamatan. Nah, kumaha cenah kula mah teu bisa diriuna. Nah, niatan di imah hiji urang niat ngalaksanakeun atanapi nyampurnakeun rukun Islam anu kalima. Anu kadua niatan urang hayang dihampura dosa. Bahwa urang mah setiap jam setiap detik eta pasti ngalaksanakeun dosa. Katilu kudu menta nyuhunkeun ka Allah urang hayang sehat bae di dituna supaya biasa ngalaksanakeun rukun-rukun hajina sehingga jadikan haji anu mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun waktuna anu tos begitu wengi